Assalamualaikum barudak kembali lagi jeung Mang Idrus ayeuna urang keur dina eskalator mall ieu teh rek meuli eta naon teh rek meuli setik deui cenah dak jeung pamajikan tuh pelong ka handap ge kuat luhur kitu ku bakat ning di lantai 4 ieu teh dak eskalatorna teh kuat luhur kitu tingali. Oke langsung wae barudak urang neangan tempat diuk urang ningalian menuna tingali itu. Tah barudak langsung wae urang ningali menuna sabab kertas nang aya dina meja ada pamajikan mah rajin kana dahar mah tingali setik meletup nu aya di mall tingali awewe mah milihan nu aya diskon nu paling gede aya nu sarua teh dak lamun init jeung awewe lamun barang beuli sok neangan diskon pasti aya lah. Tah ayeuna urang langsung check out nya tingali geus dipilih steak anu model naonana nya steak teh dak daging sapi teuing dinaon teuing dibakar teuing digoreng pokona mah aing mah ningali hasilna we Tah ieu barudak langsung urang cobaan tah tong hilap make peso jeung garpu bisi ngaceleng kitu kana sungut batur tinggal itu digereser-gereser heula kieu ih rada liat tinggal itu daging sapina kot empuk kieu beuh dicobaan ku aing dihuapkeun teh ngeunah pisan aing kot asa hayang balik deui ka dieu. Tah barudak ayeuna mah urang nyobaan sosisna da dina steak ge aya sosisan atuh meh rada endah katingalina tingali dihuapkeun teh kot genyal-genyal kitu rasa rasa haseumna tina caos tingali ngeunah pisan. Tuh tingali barudak pamajikan urang ge kot babalawakan kitu saking kungeunahna steak anu aya di Mall King tingali di alun-alun Bandung. Geus heula barudak sakitunya vlogna, bye bye.